Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ayeuna urang medar materi carpon lawungan kahiji. Ieu mangrupa kompetensi inti sareng kompetensi dasar anu kedah dicangking ku hidup. Sedangkan tujuan pengajaran urang dinten ayeuna nyaeta nu kahiji hidup mampu maham kaidah-kaidah carpon, nu kadua hidup mampu maham ciri-ciri carpon, sareng anu katilu hidup mampu nganalisis struktur carpon. Ayeuna urang lebet kana tujuan pengajaran kahiji ngeunaan kaidah-kaidah carpon. Urang kedah mikawanoh jenis-jenis carita. Dina karya sastra, boh eta bahasa Indonesia oge bahasa Sunda aya sababaraha jenis carita. Nah, gambar anu kahiji aya gambar monyet jeung kuya anu keur naek kana tangkal cau. Nu kadua aya gambar buku perang bubat. Teras aya gambar barudak anu digigirna aya cover kanyaah kolot. Kira-kira nu mana di antara gambar ieu anu kaasup kana novel, carpon, jeung dongeng? Tah, jawabanana nyaeta gambar kahiji kalebet kana dongeng. Sabab caritana teu asup akal. Dina dongeng contona dongeng monyet jeung kuya. Di dieu monyet jeung kuya teh polahna seolah-olah maranehna teh siga manusa. Ieu hal tangtu teu asup akal sabab sasatuan mah teu bisa nyarita biasana oge. Teras anu kadua, perang bubat teh nyaeta novel. Pangna disebut novel teh sabab ieu buku teh kacida kandalna. Aya 112 kaca anu nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma biasa. Nyaritakeun ngeunaan peperangan, nyaritakeun ngeunaan loba hal. Sareng anu katilu nyaeta carpon. Carpon disebut oge carita pondok. Pangna disebut carita pondok teh sabab kawangun ku 2 nepi ka 4 kaca hungkul. Teu siga novel anu tadi anu nepi ka 112 kaca. Nah, ieu oge sami nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Lebet kana ciri-ciri carpon. Nah, nu kahiji nyaeta wangun karanganana pondok. Nu tadi teh mung 2 dugi 4 kaca. Nu kadua caritana fiktif atanapi karangan. Sareng anu katilu jumlah tokohna teu loba teuing. Biasana anu loba mah eta mah dina novel. Sareng anu pamungkas galurna sederhana. Janten henteu patos kompleks. Biasana anu galurna kompleks mah eta mah dina novel. Lajeng kana struktur carpon. Struktur carita mangrupa komponen-komponen anu ngawangun hiji karya sastra nepi ka mundel jeung bisa kaharti ku nu maca. Nah, aya genep struktur carita carpon atanapi biasa disebut unsur intrinsik. Nu kahiji nyaeta tema atanapi jejer. Tema mangrupa gagasan pokok atanapi upami dina basa Indonesia mah ide pokok anu nyangking atanapi ngawengku sakabeh carita. Teras nu kadua nyaeta galur. Galur teh mangrupa runtuyan carita. Galur biasana kabagi jadi 3. Aya galur maju atanapi marele, teras galur mundur sareng galur campuran atanapi mobok tengah. Nu katilu aya latar. Latar teh kabagi jadi 3. Aya latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana.
Nu kaopat palaku. Palaku teh nyata jalma-jalma anu aya dina jero carita. Nu kalima aya amanat. Ari amanat teh nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang ka pamaca ngaliwatan eta karya sastra. Sareng anu pamungkas nyaeta puseur sawangan tanapi sudut pandang. Nah, sudut pandang atau nepi puseur sawangan ieu kabagi jadi dua. Aya puseur sawangan jalma kahiji anu mangrupa tokoh utama teh nyebut dirina teh kuring. Sedengkeun puseur sawangan jalma katilu teh nyaeta dituduhkeun ku kecap manehna atawa ngaran jalma. Teu aya puseur sawangan jalma kaduanya sabab ayana ngan jalma kahiji sareng jalma katilu. Lawungan dinten ayeuna urang pungkas ku ayana LKPD atanapi lembar kerja peserta didik anu kedah di pidamel ku hidup sadayana. Pancena nyaeta Pek Hidup Baca Carpon Lip Gloss karya Ananta G. Tuluy analisis struktur caritana. Tangtos dokumen carponna aya dina link deskripsi kantun di-download bae. Mangga wilujeng mancen hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina lawungan salanjengna. Hurip Sunda.